Bandung tuh nyampur sekalinya Ini anu di Jebrot enak. Heeh. Di Jebrot wae. Ayo kan Jebrot. Enak kok kayaknya Jebrot teh. Teu jauh deh. Dia mah kukurelingan. Anu di dinya oge anu di nonton tah. Eta anu di sekolah Lili Kanap. Oh, waktu jajar. Angan aralit mah. Aralit teh enak. Aralit. Ada Ada anjir anu di Apa nu langganan Om Yadi cobaan. di mana? Nu di Jakarta toko nuhun. Oh iya. Kata kamu aya. Aya Aya. salah teh. Rawas cenah. Iya nama anu di dinya mah jadi teh enak nya. Dewas. Bawa lapang dagingna meureun teh dua. Jando. Entar mau di lapang. Rame we nya pasar ieu teh jadi rame. Ayeuna mah pasar induk di dieu mah teu mah nya. Tapi di dieu ge cigana pasar teh rame ku nu balanja MBG. Di Bandung ge dicaringin nya. Nu balanja teh mobil MBG we hungkul ge. Ya si kaca di bawah nya ge di kana. Anu saudara aku. Kan teh pulang di dua sini. Malahnya kasih orang kata kuningnya. Oh si orang kita berenang. Oh iya betul. Oh, di kamar Sania mana? Oh. Si kaca itu malahnya lagi sapu. Tuh kata sapu. Apa? Di tawaran balanja di Bandung. Hoyong di dieu cenah. Padahal mah ada urang yang terang nepi barangnya. Oh. Ini tawaran. Heeh. Kan balanya lama mah sami dia teu loba barengan mun naon teh tarik dari Ya ditawaran di Bandung di sakaliguskeun jeung saminggun gitu. Mungun. sebulan Tah sukumo sabulaneun. Amun teu misalna teh saminggu sakaloge sabaraha dapureun gitu. Nya dadak Kita geus sabaraha dapur loba Caca teh sabaraha 12 sabaraha? 2 dapur. beunghar teh mah 6 juta atuh sadapur sapoe. Untungna bersih teh geus bersih 6 juta teh. Ayeuna boga 12 dapur berarti sabaraha tuh 72 juta sapoe. Ya tapi dari nu sorangan kata. jeung lanjut. Sakeluarga tah mah. Panjangan ngagaji 2 juta udah sapu ya usaha. Ayeuna mah Nah, hari ada itu 72 juta sapu dibagi-bagi. Usaha. henteu 6 juta teh sadapur. Bersih teh geus jang nu boga dapur. Kamari teh ka dieu, kata nuhun. Kata nuhun ka ditu nya. Oh iya. 6 juta teh geus sesanaon. Can meureunan ngurangan budget. Kan eta teh dapur teh aya nu 10.000, aya nu 15.000. Ayeuna ning sok aya paribasa paling ieu mah 5.000-eun. Tah leuwihna deui eta teh. Kesina nya. Ah. Neng kamari ningan Naon eusina? teh kue eta kacang Arab ningan. Terus eta naon teh? Oh iya sanguduk tah anu 3.000. Dahar di dinya atau Dahar udah dinya teu meunang dibungkus. kurangnya bisa meureun teh. Bisa bebas saha we teh. Eta mah Kalau subsidi ya. mayaran 3.000 nya. Heeh. Subsidian ya. Lain eta mah amal manehan we mah. Pulang dibawanya. Tapi nana payunan dipiara pada muslimnya. Oh. Ya kumpae. Henteu maksudna teh mah payunan kelenteng-kelenteng dagang teh. Heeh. Jadi nggak memperpadukan Tiongkok eta aja ke Islam. Ame ngadeukeutkeun. Kan ieu masih gieu mah. Heeh. Itu si Baba Aluna mah Islam. Oh, anu bogana. Anu dagang nama da
Teuing kunaon muka di Cianjur teh da orang Jakarta teh. Si Anggun, Heeh. yang ngabagi. 3.000 teh itu. Lamun baheula mah aya Safi Antonio anu Cina Islam. Orang diuk na mobil bisa dahar mah. Bisa. Aturin biar turun hayang. Oh. Tapi bisi saya pun Teu. udah ngantri atuh 3.000 mah. Teu bisi aya nu ngomongkeun cenah kana mobil teh meuli di dieu cenah. Cuman hayang atuh. Heeh. Bahan, Ya. ayo 20.000 mah. Yang Teu ngalabati. Da aya di Bogor, Jakarta mukana teh. Amal mah. Heeh. Oh da atuh boga jalan tol mah. Pokoknya wajar atuh kata oge. Boga jalan tol. Lain di bagian sapopoe ge mah ya. Heeh. Yang bagi sakitu mah wajar. Ada urang emang boga usaha mereka itu. Tahu nyarap. Sebulan mau jaya apa. Kalau ada pas-pasan Eta boga jalan tol. boga jalan tol mah pasti. Kalau nggak bisa